Dina hiji poe aya sireum rek nginum di sisi walungan. Keur ngarayap ka handap, manehna ti soledad, ragrag kana cai. Hadena cai rada ngagayem lebah di nyaman. Tapi kekeh bae ari ngojay ka sisi mah teu bisaeun. Sireum gegeroat. Ieu kuring rek dikeroat. Tuh. Kabeneran, aya Japati keur cindeteun dina dahan kai anu ngedor ka beureut cai. Kadenge gentah ku Japati sireum teh gegeroan minta tulung. Barang ngareret ka handap, patunjuan sireum keur kokosehan. Japati karunyaeun, galeber hiber bari ngegeo daun salembar. Saung dia sangkuin daun teh ka hareupeun sireum. Sireum tuluy muntang kana daun. Daun ku Japati dibawa ka darat. Sok digeuleurkeun kana taneuh. Sireum pohara nganuhunkeunana ka Japati anu geus ngalepaskeun manehanana dina bahaya. Dina hiji mangsa, Japati teh cindeteun deui dina dahan kai anu njurna ka walungan teh. Sireum anu baheula ditulungan ku manehna oge kabeneran aya di handapeun tangkal. Harita ti kajauhan aya panigaran nyamperkeun leumpangna ke kateuyepan. Tah, beunang ieu mah yeuh. Teu talangke deui, buru-buru sireum nyamperkeun Japati bari ngaharewos ka manehna. Japati, buru-buru geura hiber. Tuh aya panigaran keur ngintip. Panigaran geus ngawekang bedil, tapi Japati kaburu ngageleber hiber. Esukna, Japati papanggih deui jeung sireum. Nuhun pisan sakadang sireum, kuring geus ditulungan ku anjeun leupas dina balai. Eta mah kapanan kewajiban sadaya. Nulungan batur anu rek menang cilaka eta wajib. Komo ieu mah kuring ayeuna hidup kana teh lantaran geus ditulungan ku sampean. Dongeng simkuring dicekapkeun dugi ka dieu, mugi aya pulangeunana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.